Kelak mangkat teh cuaca mendung mah sing hujan euy. Mangkat. Heeh, kayak deui sugaan ka kamari. Oh, atuh bae mangkat atuh buat Kela umur di ajangan. Geus ayeuna mah kieu song nyepil bae pakakasna cing wa kakasna. Oh, heula yo. Sok aya nu Keur dibeberes heula da batu momong di karandangan di keramik nona aing mah dulu eta tuh do kalabora sasatan kieu heula. Tak dinuhunkeun heula ieu na motorna. Oh. Amankeun heula. Tokal kapeura kitu we Aing sora. peura. Atuh 3 poe digeder bae. Bubunangan hasil bae. Yo aing capeun yo Sepil lah sepil ieu. Oh. Gogogna saha ngaranna. Yo. Heeh, saha ini saha ieu. Si Ijem. Si Ijem teh. Oh Ijem yo. Oh yo. Yo. Yo lamun ieu si Bob. Oh si Bob Si Bob. nu ieu. Oh. Dicara di arece bae pada buntutan cek aing ge aing kanggo gaya rek moro ari burbe buntut. Aing teu kajeuting da. Mogok mah tahun mengegel culi lain dibabukan ku buntut. Oh, capeun tuh si John K. John yo. Yo si John. Ah, Oh iya si John K ya si John K. John. Aya mah moal boga. Naon? Aing mah baretonna boga turunan ieu aing mangawinkeun basa anu bodas keur beger teh. Nya nu bikang. Oh, aing kawinkeun ka Kudanil. Kudanil. Waktu ieu gagah aing. Endi? Sok masih saha-saha bae moal bogaeun. Anjing turunan Kudanil mah. Eta mah dispesialkeun tempatna ge. Di kerangkengan. Tuh yo nyepil heula si tompel yo. Oh. Ya. Oh. Oh, Si manis. Si cantik ya. Oh, si manis tah, si manis. Sorana anu sorana kos heulang, kos heulang nu kelak-kelik ari dina keur udagan nu ieu nu ieu. Oh, tah. Aing mah anu turunan Kudanil masuk di samuna-samun di beda sing aya nu maling. Udah langka tuh. Hese nu kitu mah. Langka ayeuna ge karek dikaluarkeun aing. Berarti ka radio dipoekeun. Karena dikaluarkeun da paur ari eueun si da langka tuh anjing jeung Kudanil mah yo. Di Yo. Oh. Bro. Dir. Oh. Iya. Nah. Lau. Ayo lamun anu apal carita urang teu mimitina mah anjing ieu teh nu di modif ieu teh anjing ieu teh Yo, anjing nu dimodif bareto dimodif teril modif. Teril modifan teh nu ieu tah. Ari ayeuna ukur ngaheungheum babi 40 kilo mah diheungheum ari ayeuna di landina teh kawinan jeung Kudanil tah. Tah. Aya gerata nu aya nu pernah ningali anjing ieu dimodif yo. Dimodif ari ayeuna teh mawakeun be berkah ieu teh. Aya nu ngomong mang ceulina keplek. Ieu nah hayu kana ceuli. Keplek boh naon keplek. Kana ceuli nu naon cek aing teh nya. IG keplek IG. Eta sampe nu detil nanyakeun cek teuing mang. Ari moro cenah ulah kanu samacem bae cenah. Rasaan aing mah di benupak gerebeg ku aing mah dasar teu beunang bae ku aing mah nupak gerebeg datang ka simut ge ku aing mah. Panu batur masuk lamun borom hidung aing mah mapatahan kana pakakas teh naon benu panggih der. Anu penting mah ulah beurit cek aing teh. Satu kitu heula ayeuna datang ka cihcir ge beunang ku aing mah. Cek sombongna gitu. Geus sombongna heuh. Ke lamun teu hujan cong mangkat lah. Ke beurang. Ke disepil rek mangkatna terus engke tungguan deui jam 2:30 nah pacetan deui tah ieu na yo. Heeh, siap lah geus ayeuna mah kitu heula. Limutkeun geus bisa ngawinkeun kana Kudanil ka dieu. Anu ieu tah. Tah. Oh, dir. Oh. Geus kana mah. Kali Kudanil teh mah.